Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sareng abdi Fajar Abdillah salaku presenter. Ayeuna abdi bade ngabahas salah sahiji sakola di Jawa Barat, nyaeta SMA Bina Muda Cicalengka. Anu letakna aya di Jalan Kapten Sangun, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ayeuna tos aya rencang abdi Asri anu tos sareng salah sahiji murid SMA Bina Muda Cicalengka. Mangga dipersilahkan Asri. Mohon pajar, hatur nuhun, di samping abdi tos aya murid SMA Bina Muda. Punten nami AA teh saha? Nami abdi Faisal Reza. Faisal anu sabaraha lami sakola di SMA Bina Muda? Abdi sekolah di SMA Bina Muda atos 1,5 tahun. Aya kesan teu sakola di SMA Bina Muda teh? Kesan abdi di SMA Bina Muda nyata teman-teman teh baik, ramah, terus sakolana sae, guru-guru nage baik, sareng loba jangkos, eskul nage seueur di SMA Bina Muda teh. Aya pesan kanggo SMA Bina Muda ka depanna? Pesan kanggo SMA Bina Muda, semoga SMA Bina Muda bisa lebih maju dan lebih bagus ke depannya. Dan semoga lapangan di SMA Bina Muda juga segera cepat diperbaiki. Hatur nuhun ka A Faisal, diambil alih lagi oleh Fajar. Sekian. Hatur nuhun Asri kanggo informasina. Mugi sakitu ti abdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.